Oh ting si eta kita kacau merentah teu nyaho urang mah ting si itu di nu poek tuh dulu. Oh mang keur naon di nu poeknya mang? Ih mamantas karep ye aing rumah sahideung ulah cicing di nu poek jangan ngabelag-bag teu kadolo cager tapi calagernya atuh mata ngajukruk ya di ditu cager gering mah ka rumah sakit batur. Cangkel bu encan cangkel encan kesel tunduh ih buat teboga rasaan meureun. Iya mau ngomong-ngomong Mang Enjen ka mana iya aya Mang Enjen aya atuh tak ka dieu kitu atuh rek naon manggil aing mehna molor aya Mang Enjen aya mana. Hai Bapak Enjen bantuan atuh Bu Bapak Enjen gitu arek moal yo siap bantuan. Hai Bapak Enjen mana Bu Susi anjay si eta naon sia ka dieu diuk di kursi anu ka panggung sia teh siap mun erek di panggung mekel kursina sorangan ai kalah pundung deuleu budak ieu mah amplop aing dipotong geura ya urang doakeun lain kuna naon Pak Kadus mana Pak Kadus na ya ai ketua BPD nu mana anjay anjay iya ketua BPD na iya aing mah leubeut lagi loba duit di jelema ieu mah ya sorot beungeut sorot iya ketua BPD bageur eta naon nyaan atuh teu nyaho aing macan ngasaan iya engke we urang buktikeun lamun ketua BPD nyawer berarti ngan lamun teu nyawer teu bogaeun teu boga ceuli Kang Jen deuleu kalah ngobrol di susu sih kira Kang Jen aman lain kuna naon Pak BPD aing nu enggus-enggus ge lamun diundang ka nu hajat hek teu pendak di nu hajat hese balik ari ka saha aing sasalaman engke ja ece moal mantuan barang moal mantuan henteu pan ece mah giliran we kieu teu rame hayu meuceu balik ceuk ka mana teu rame naon cenah si eta milu mayar henteu udunan henteu Bo sate acan langkung tebe abdi maka dieu pangarsa kiai pangarsa MUI sanes bade ngawurukan bade ngahibur tapi mudah-mudahan dina hiburan ieu aya jalan jeung bahan kanggo tobat ka Allah kanggo syukuran ka Allah ja ieu umur urang kabehannya umur urang kabehan lolobana teng bisa teng dipake ibadah teng dipake ulin terus gitu Pak tuh mata kayak aing mah teu hayang nanya lalaki eta ongkoh aya jelemana ditanya la yamutu wala yahya teu paeh teu hirup atuh disebut jelema teu nembalan disebut patung ja udud atuh komo ketua BPD ngepluk bede budak mudah-mudahan BPD sing panjang umurnya geus teuing batur nu pareh elos nggak tinggal main apa ya sorangan engke Bo siap sholawatan siap Mang Jen eta si eta lancak lincik gitu diterakin nya Mang Jen listen to me okay if I say to you so you must menjedok siap sholawatan Mang Jen siap
Oke, mari kita hitung sampai 3. Setuju? Are you ready? Ayo, are you ready? Ready, bagus. Dulu si itu tuh, ready, cina tuh. Are you ready? Anjay dihadekeun. Are you ready? Let's check it out. Mari kita hitung sampai 3. Siap? 1, 2, 1, 2. Si wawan nyeri huntu. Ayah mangawan ayah. Dulu BPD leweh dulu. Mulai. Pak Kiai, mohon izin. Pak BPD, mohon nyawer. Hey, hey. Cicing aing sok poho. He he Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma yuk ada sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, teladan kita siapa? Pemimpin kita Nabi Muhammad, ya Imam Ar-Rusli ya sanadi Allah, anta babullahi mu'tamadi fabi dunyaya wa akhirati Allah. Ya Rasulullah khud biyadi qamarun. Yuk qamarun sidnan nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidnan nabi wa jamil. Allahumma salli wa sallim. Bu, masih semangat? Pak BPD, kumaha raoseun? Mana paraosanana be?
Mohon pangarsa untuk naik ke panggung bersama saya di sini. Oh nggak bisa naik ya? Mas aing nu turun atuh. Makasih Pak ya. Iya. Enakennya. Tapi ikhlas ya. 2 jam. Oh mereka yang 2 jam dah lah. Tapi Pak PPD ikhlas ya. Ikhlas mah tambahan deui meureun. Siap. Ceng lagu kedua cenah ceng. Baik. Urang doakeun anu nyawer sing panjang umur. Anu henteu teu tanggung jawab. Bu. Pak. Teuy aing yo. Gila aing ngarengan lagi. Bu. Mantap ibu-ibu. Pak. Aing dilelem bapak bedil Pak aing raya. Meni gairah-gairah nah aing mah. Ih. Heeh. Kunaon bapak-bapak mah nya unggal pada mana pangajian ngulah hek bae. Sah si entin eta lain. Entin. Oh. Mana entin mana? Oh. Heeh. Lainnya Pak Kados. Eta di mana-mana ngaran entin lalintuhnya. Oh. Entin. Oh, kadek iih tin. CEH aya CEH. Si Wati aya Wati. Iis. Eni si Eni kadinya aya. Bo Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina Al-Qur'an. Bios diaoskeun bios. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wallahu a'lam bimuradih. Dijadikan indah pada pandangan manusia, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang mereka ingini, yang mereka inginkan. Dijadikan indah dina pandangan manusia naon-naon perkara nu dipika hoyong ku urang kabehan eta teh ku Allah dijadikan papaes. Sehingga hampir ka urang kabehan oge hayang bagja hirup leres teu hoyong hirup bagja mimiti Mang Enjen teh can boga pamajikan tuluy dina nafsu dina syahwatna manehna teh kadorong boga kahayang ngeunah amat boga pamajikan deh meureun pibagjaeun meureun jongjon tah makana cek Allah dijadikan indah pada pandangan manusia dari apa-apa yang mereka inginkan, dari apa-apa yang mereka harapkan. Hiji minan nisa'i tina pirang-pirang awewe. 2 wal banina jeung pirang-pirang anak. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Sanggeus anak aya harta anu loba tina jenis emas jeung perak
mantak ibu-ibu lamun neuleuh tatangga make emas jeung perak pan rungsep kana hate jate gablog ece mah nya. Dasar lagi salah ki aing mah kahayang batur mah usaha bungbeng ieu masalah ki aing mah molor we molor are kumaha aing kabali emas atuh ieu mah neuleuh si Erni aya si Erni aya eta mah si Erni leungeunna ayaan cek salakina he imas pan saya gablog kokod mah aya imas aya aing mah neuleuh si Erni serab leungeunna ayaan aing ge pan maneh ge boga leungeun mah imas leungeun mah boga maneh ge aing mah hapur doang. Tina harta loba teh diantarana emas jeung perak naon deui wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars saenggeus harta nyaeta aya deui naon kuda pilihan bimakna kendaraan ayeuna mah konteksna geus lain kuda deui tapi kendaraan mobil leres kitu teu naon deui binatang ternak sato ternak naon embe ayam sapi entok hayang boga naon ingon-ingon deh naon deui saenggeus boga ternak teh hayang boga sawah hayang boga kebon tah eta teh urang boga kahayang nu kitu kabeh geus dienas dina Quran bahwa karakter manusia teh ceuk Allah kitu mikaresep karena pirang-pirang awewe, pirang-pirang anak, pirang-pirang harta, perhiasan, tuluy, kendaraan, naon saya malotot ka aing. Sawah, kebon, teh eta urang teh ngudag-ngudag nu kararitu kade boleh kita mencintai harta. Boleh kita mencintai dunia, boleh kita mencintai anak, tapi ingat cintamu itu hanya sebatas energi untuk melanjutkan hidup di dunia sampai kita mendapatkan ridho. Jadi dengan kata lain, ece neangan dunia, bapak neangan dunia teh lain jeung minuhan hawa nafsu tapi jeung bekal ibad. Sebab dunia teh keur jalma mukmin mah bekal ibad. Kecuali jalma munafik dunia teh jadi papaes jadi perhiasan jalma kafir dunia teh jadi sesenangan dipakai ibadah kafir mah pakai senang-senang we manehna mah keur munafik mah jadi perhiasan pamer kabatur berbangga diri paagul-agul di giliran diinjem ku dulur ieu mah keur aing mah sumpah bae aya nu kitu aya bedil. Mantak ayeuna bapak-bapak nya lalaki nu can kawin hayang boga pamajikan lantaran karakterna ku Allah geus digambarkeun dina Al-Qur'an surah Ali Imran surah naon cenah ce ayat 14 ayat sabaraha cenah ce surah naon ce ayat sabaraha ce garaduh Quran garaduh loba muka Quran loba muka HP nang ning ning nang nang ning nang cing pa lembak banyak Quran lembak banyak HP mah HP bersih dari cacakal bae Quran mah Quran bulukan kandel naon age kebulna ge jak kudu tara dicabak ieu. Oh kakak ingat-ingat kok kakak iraha kakak maca Quran terakhir kali jeung anak jeung pamajikan iraha kakak maca Quran ngariung jeung anak jeung pamajikan iraha teteh ngariung jeung salaki maca Quran jeung anak tengah imah iraha baheula teh apaan basa mitoha pae bo teu naon eta salaki ibu neangan harta teu naon eta salaki ibu neangan dunia keur bekal ibadah boleh saja hok bareng arek moal
Arek mau aja. Sok mending nurutan mending stroke. Mending nurutan hayu. Pak Haji mohon izin Pak Haji ya. Oke. Boleh saja. Boleh saja. Enggak sekali besa teh. Balikan deh. Boleh saja. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat enggak kau kan meninggalkannya, sekarang atau nanti, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Oke? Atau oke kumaha aja yang menang apalkeun. Maksudna kunaon? Boleh bapak hayang beunghar teu naon, tapi jeung bakal ibad. Kawas BPD beunghar jadi ahli sodakoh. Mantep. Atuh eta ka aing teu wawuh mere 200 komo ka ustad urang dieu. Atuh heueuh. Eta urang mah kakarak bisa serab we kana kahadean batur. Urang mah kakarak bisa takjub we kana kasolehan batur. Ai urang iraha. Urang mah kakarak bisa ngomongkeun kahebatan batur dina sodakoh. Ai urang iraha bisa kitu. Leres teu? Nya ge urang teu bisa nurutan BPD. BPD mere 200 atuh pantes bae nama. Jepak kayu ublug ablag ieu. Itu bro di jero bro dipantau ece sodako najan ece merek 5 ribu atuh sanajan ece merek 5 ribu atuh nulu kondisi ece mah gagah kene naon sebabna cacak urang hirup keur cerwa eueuh ceuk paribasa miskin tapi bisa sodako kene 5.000 eta gagah ceuk atuh nya lamun BPD sodakoh 5.000 haram jadah ngaranna teu sesuai tuh makana jelema mah kitu dina hal kahadean urang kudu fastabikul khairat kudu berlomba-lomba cek ece teu bisa kami mah naon ngudag BPD sodakoh teu bisa ngudag kawas kadus nyieun kahadean atuh bapak berjamaah nan melotot ka aing bedil gua teu bisa bapak sodakoh kawas BPD teu bisa bapak nyieun kahadean kawas kadus berjamaah dong gitu bo jadi nu disebutkeun nu tadi awewe anak harta sawah lega sawah ladang kendaraan ternak dan sebagainya itu adalah faktor-faktor nu bisa ngadorong kana kabagja faktor-faktor nu bisa kana kabagja nu bisa ngadorong kana kabagjaan ece hayang bagja pek kumpulkeun harta tapi ece hayang tenang can ngajamin sebab ketenangan hirup ukur bisa didorong ku kataatan. Orang bersyukur ya, banyak harta bahagia tapi orang bersyukur dia akan mendapatkan ketenangan. Bu ibu matak cek tadi awewe teh matak jadi sebab bagjana jalma tah ibu teh berarti jadi sebab bagjana lalaki. Awewe nu kumaha nu matak ngabagjakeun ka salaki awewe anu soleha asal ibuna soleha maka eta lalaki menang kesempatan karunia ti Allah setengah agamana disampurnakeun ku Allah. Hoyong ibu boga salaki sampurna agamana lamun hoyong ibu boga salaki sampurna setengah agamana ibu berusahalah menjadi wanita soleha. Naon cenah Bu? Gambaran wanita solehah teh kumaha ceuk? Gambaran wanita solehah teh nu mana? Nu mana? Idza shallatil mar'a khamsaha
ciri awewe solehah nu kahiji teh teu wani ninggalkeun salat lima waktu. Idza sholatil mar'ah khamsaha, ibu di mana-mana ngajaga salat 5 waktu ulah kaliwat eta teh ibu keur ngusahakeun jadi awewe anu solehah. Sebab sakumaha nurutna ibu teu salat mah ngising masalahna. Bo pan ibadah tak aya dua, aya ibadah mahdoh, aya ibadah goer mahdoh. Ibu nurut ka salaki mah jaku sieun teh ya. Heeh. Sieun teh dibere duit, jelema teh boga duit teu bisa mayar COD. Atuh unggal isuk rungsep aing mikum paket. Mang Jen hayong bagja dorong cesusi. Mang Jen hayang bagja dorong cesusi. Kemana? Kasolokan. Dorong cesusi supaya menjadi wanita soleha. Bagaimana mendorong istri soleha? Jadilah suami soleh. Ya sarangka mah pasangan anak iya. Sok bedog tinggal bedog, lamun salah sarangka asup moal. Heuy. Bedogna sarua, panjangna sarua akur. Sik asup moal. Moal dah sapasang na jelema mah betul. Matak lamun Mang Enjen, molor ta jelema mana? Matak lamun Mang Enjen. Lamun Mang Enjen hayang boga wanita solehah, pamajikan anu solehah, contohan ku Mang Enjen. Sebab suami bukan hanya menjadi pendamping tapi juga menjadi pemimpin. Dan laki-laki tidak boleh hanya mampu menghakimi tapi harus mampu mendampingi. Dampingi istri sampai husnul khotimah. Dampingi suami sampai husnul tujuan edong eta. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasul. Ya Allah, abdi pasihan supados abdi istiqomah. Ya Allah, abdi pasihan supados maut husnul khatimah. Amin. Bawa pamajikan teh Kang Enjen itu kemana? Karena ketaatan ke Allah, niscaya rumah tangga Mang Enjen bakal tenang, tentrem, ayem, nepi ka hirup di imah teh geus karasa angin surgana lantaran cicing di imah teh urang tenang, tentrem. Lain tara boga masalah ngan masalah moal jadi sumber kapusing tapi kalah jadi sumber kedewasaan hirup. Allah nguji urang ku masalah teh Pak ameh urang dewasa hirup. Semakin kita pandai menguasai masalah semakin dewasa hidup. Makana urang teh ditempa ku masalah, boh masalah rumah tangga, boh masalah anak, boh masalah sosial, boh masalah ekonomi, ditempa urang ku ujian. Iwal ti jalma anu sabar, jalma anu pasrah ka Allah, tawakal ka Allah, ridho ka Allah diberi ujian, lulus jalma. Bo, ibu, maka sadari betul-betul bahwa harta pamajikan anak adalah ujian ti Allah. Mang Enjen naon cenah Bu? Ujian ti Allah ya geura dina ayat nu sanes Allah ngadawuhkeun
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kanyahokeun ku anjeun saknyana ari pirang-pirang harta anjeun jeung pirang-pirang anak anjeun eta teh fitnah. Fitnah di dieu lain nuduh. Pada urang mah mitnah cek urang Sunda mah nuduh. Oh. Jelema keur kumpul kieu teu puguh-puguh paledek nabrak irung. Setor sia modal sugan. Tah. Kumaha cek urang? Hitut sia nya. Kumaha cek Eni? Ih mitnah sia mah. Oh. Emang geus nyaho hitut sia mah cenah. Ai kitu pengar. Ulang ngahina eta kana hitut BPD. Ulang ngahina eta ge kumaha ge eta damelan Allah hitut eta. Ieu. Sebab eta hitut eta horeng manfaatna gede Pak BPD. Bisi aya masyarakat dieu darah tinggi. Bisi aya nu tensina luhur darah tinggi. Tong wakat dibawa ke Pukemas. Hah? Oh. Bisi aya dulur Pak BPD gering ulah waka dibawa ka Pukemas. Gitu. Atawa Mang Enjen boga mitoha. Mang Enjen bisi mitoha Mang Enjen tensi darah tinggi ulah waka dibawa ka dokter. Kumaha Mang Enjen? Ma kadi uang ubaran. Sehari 3 kali ya mak. Anjuran dokter sapoe 3 kali diobat berarti genap jam sakali Mang Enjan ngahitutan mitoha batur cager henteu mabok hitut we nu aya aing mah pau dibawa ke rumah sakit kunaon ieu karacunan aing kitu mabok hitut ari fitnah di dieu teh ujian Bu naon cenah ujian harta jeung anak teh Kang Jen ujian matak pahami betul-betul harta anak pamajikan ujian lamun Mang Enjen teu bisa ngahadapi ujian inget ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum hei jalma iman kanyahokeun ku anjeun saknyana di antara istri-istri aranjeun anak-anak aranjeun eta bakal jadi musuh anjeun nu kumaha nu mengkolkeun hate anjeun tina eling ka Allah nu ngabaliurkeun iman anjeun kana ibadah ka Allah sehingga anjeun sibuk memeres dunia sibuk neangan dunia poho kana ibadah padahal Allah mere harta luas ka urang teh supaya urangna peka daek tulung bantu ka sesama daek tulung bantu ka agama pepeling eta titi Allah tetela urang teh sieun masyarakat lamun dibikeun ka agama lamun dipake korban agama dipake nulungan dulur baraya sieun miskin urang teh nepi ka korek jelema teh aya nu kitu aya cekek ye bo Allah cinta orang kaya yang dermawan. Allah cinta orang kaya yang tak eta ngeunahna urang beunghar teh eta ceuk. Sanajan teu hebat salat sunahna, sanajan teu hebat tahajudna, tapi maneh daek sedekah, dia lebih mengalahkan jelema tukang sujud. Oh. Da teu kudu boga wudu Pak BPD sedekah mah. Teu kudu nyanghareup ka kiblat. Cak, Pak PPD. Cak. Sugan cek Pak PPD, kadi aing rek mere maneh. Mana kiblat? Ka mana kiblat? Teu kudu. Asal BPD aya jorojoy dina hate, asal RW mana RW na ieu? Mana? RW? RW kalah nyumput deuleu. Aya niat dina hate urang semata-mata hanya mengharap ridho Allah, eta ngeunahna urang beunghar teh kitu ceuk.
Allah resepun ka jalma anu ngaringankeun beban dulurna. Resepun Allah. Allah cinta orang kaya yang dermawan, tapi Allah dengein. Allah cinta orang kaya yang dermawan, tapi Allah lebih cinta orang miskin yang dermawan. Nu beunghar dipika cinta ku Allah pedah dermawan, tapi Allah leuwih cinta ka jelema miskin tapi dermawan. Batuk, minum keramik. Batur caricing ngadon batuk. Lohong saya mah batuk. RT mah hitut berdahak. Datang RT ke dokter, apa ini yang dirasa apa? Ini dok. Kenapa? Tunggir saya. Kenapa emang? Ini suka ngedurut-dut. Gejalanya gimana? Ya awalnya sih hitut biasa. Cuma kesana-kesana jadi hitut berdahak. Si Aga ya terus hitut berdahak eta. Bu, Bu, mata kade ya orang. Awas, sanajan orang teu beunghar, tapi orang panggilan sodakoh mah datanglah tampil sebagai penolong agama. Bisi di lembur rek nyieun masjid, bisi di lembur rek nyieun posyandu, di lembur rek nyieun solokan, di lembur rek nyieun jalan atawa nyieun madrasah. Hayo, sok singka bawa harta orang. Cek saha harta teu bisa dibawa mawat, cek saha bisa asal ulah dibawa ku sorangan. Titipkeun ke agama. Sok, titipkeun ke agama. Cek saha harta teu bisa dibawa mawat, bisa ngan ulah dibawa ku sorangan. Naon sababna? Da boeh mah eueuh pesakan. Atuh sugan cek Mang Enjen pepeuj aing bae mah boeh aing pesakannya. Teu bisa cek. Mentak hiji lamun urang hoyong bagja dunia akhirat Kang Enjen rumah tangga hoyong naon? Hoyong bagja pun hiji jadilah wanita solehah dan jadilah suami soleh. Bagaimana caranya? Dengan menjaga sholat 5 waktu. Famuhafadhatu sholawati, dengan menjaga dawam sholat 5 waktu, itu adalah pintu keberkahan hidup, pintu keberkahan nanti di alam barzah dan berkah di akhirat. Sebab sholat adalah pintu ketenangan batin, pintu ketenangan hidup, pintu ketenangan rumah tangga, dan pintu ketenangan nanti di alam barzah. Barang siapa menjaga sholatnya, berarti dia menjaga hidupnya. Jaga sholat Mang Enjen, jangan sampai putus, jangan sampai terlewat. Ingatkan, engkau wajib sholat 5 waktu. Ingat, engkau punya istri yang perlu engkau ingatkan, jangan sampai terlewat dan terabaikan. Istrimu kau ingatkan, engkau pula punya anak, cari anakmu. Jangan sampai engkau sholat, anakmu terabaikan, dia asik ngawipi di imah ceeti. Ayah ceeti na ayah. Mata kia kalian nu baru gawipi ya dengekeun. Nu boga wipi. Pajaja. Pajaja, pajaja, Jahannam, holidin. Kade pajaja bisa aya budak ngarumpul di dinya, lohor mah pareuman heula. Bisi ngalindes kana beuheung. Teu pira duit nu. Atuh heueuh melaan duit 2000, budak teu salat diantep, budak teu ngaji diantep. Kumaha cek pajaja, bodoh teh anak batur ieu. Nu penting wipi aing naon? Kade, itu namanya Mang Jaja Dayus. Pak Jaja? Aman? Pokoknya Mang Enjen aing anterkeun balik nepi ka perapatan. Aing dihadang ku Mang Jaja engke.
kade ingetan budak waktu ngaji gereng-gerehkeun warah sok kumaha carana pareuman sakedeung jung ngaraji heula ka madrasah engke mulang ti madrasah ku bapak di bonusan biasana sajam 2000 sok beres ngaji kadarieu deui engke ku bapak di bonusan 5 menit sok gara-gara 5 menit budak jadi rajin ngajina daya ka masjidna sok berjamaah jung sok sadi nu pinter ngajina tah si Agung cenah sadi nu pinter ngajina si Agung jadi imam engke laporkeun ka bapak mun alus salat teu heureui ditambahan ku bapak 10 menit anjay jadi budak teh terek daek salat teh naon karena resep kabita ku ganjaran dunia ti pajaja urang ge sarua naon bedana urang salat hayang ka surga sok itu tapi lamun kumang jaja diantap eta budak isukan ngalindih efekna efek jangka panjang mana 10 tahun ka hareup masjid moal aya usian lantaran budak ngorakna generasi nu bakal datang aku urang teu digeureuhkeun teu dinaonkeun teu dipersiapkeun lamun ti leutik nepi ka aya kolot teu digeureuhkeun salat nepi ka aki-aki ge moal daekeun ka mas nepi ka kolot ge moal daekeun ka mas anehna teh ai tahlil beuki ai berjamaah henteu aya nu kitu aya ih horeng mang jaja nu kitu nya ai tahlil mah panghareupna tahlil panghareupna dumuk menang berkat anjir buburuh dinu ieu atuh modal kieu wungkul ilallah berkat anjay pamajikan teu kudu ngejo aduh cek kumaha laju diperena ku pamajikan bapak menang berkat Eni nu pangheula ngadahar paingan Eni lintuh tamureun loba ngadahar kejo tahlil meureun kejo tahlil mah beda jeung MBG mah paling ukur vitamin A B C geus eta mah geus lumrah nu kitu mah A B C geus vitamin lumrah nu kitu mah di bawah rata-rata eta mah kunaon kejo berkat geunah vitamin sod Pak Rohmat bedil tuh mata ge pamajikan ustad mah lalintuh tala sebab alhamdulillah tersuplai vitamin sod sok teangan dina MBG moal aya moal aya matak ingetan cek lalaki pak ulah kabina-bina ting neangan duit yeuh ulah kabina-bina tuh bejaan salaki ya mamah mah teu nungtut mamah mah teu loba nungtut teu loba kahayang teu asal bapak boga pajero teu mamah mah wah budak kesurupan teu bejaan salaki cek pak ya ulah kabina-bina teuing sih coba eta neangan duit eta di Bandungan bapak mah salat lohor tinggalin rajin salat asar make wudu lohor atuh rek make wudu lohor kumaha salat lohor nah setengah 3 geus rek kana asar ingetan salaki ku ece geus pak nu penting mah urang dahar atuh mahi kitu anak atuh kasakolakeun ka pasantrenkeun urang duaan atuh mahi gitu naon sih nu kurang urang teh sebenarnya mah harta mah dahareun mah teu kurang ngan rasaan mamahan nu kurang teh barokah jung cokot di masjid ka ditu jung cokot ku bapak ditu cokot barokah nu aya di masjid ka ditu kumaha carana berjamaah bapak ka ditu panggoreng-gorengna lalaki
tuh cek aing lalaki mah diomongan kucap kicep beda loh. Oh wah aduh aing dulu situ mari gapleh dulu anjir balak genep bejakeun salaki pak naon urang teh dahareun mah teu kurang baju teu kurang duit atuh alhamdulillah unggal poe ge bapak mawaan wae ngan rasaan mamah manu kurang teh lain duit lain dahareun tapi kurang barokah kurang rasaan hirup bukti nah urang teu sabot rumah tangga eueuh sumangat na kana ibadah eueuh ngarenge adan kaos ngarenge kadal sok pan ari iman urang keur tumbuh mah yang ngadenge adan teh getap buru-buru matak Mang Enjen khususna Mang Enjen iman umayar atuh ho main anu mayar ieu teu karunya teu ngarti mah eta mah batur sabodo rek ngarti rek henteu mayar henteu gitu Mang Enjen ingetan pamajikan Mang Eneng Susi Ibu Susi ingetan Mang Enjen geus ka ulah kabina-bina ting usaha ieu ja urang asal eta bae asal mahi keur urang dahar asal mahi jeung isuk urang anak teh kemahi nu penting mah urang ulah ninggalkeun kewajiban mana salat 5 waktu sebab rumah tangga eueuh salatan ulah ngarap-ngarap berkah hirup rumah tangga eueuh salatan ulah ngarap-ngarap usaha barokah ulah moal penak moal sok bapak ti isuk ketika sore macul bari jeung macul lain-lain nu bapa nu batur macul teh pedah naon bapak nepi ka coplok salat buburuh di imah batur nyieun imah kuli ngaduk segala masakeun batu masakeun bata bari jeung imah bapak lain eta teh tapi kok wani bapak ninggalkeun salat naon neangan naon lain urang tara boga duit unggal poe ge tapi kurang hoyong barokah hoyong idhab ila masjid indit ke masjid berjamaah orang cerdas bawa ragamu ke masjid dan berdirilah di belakang imam sebelum engkau dibawa ke masjid dan ditempatkan di depan imam lalaki panggorengna saumur hirup tara asup ke masjid sakali asup ke masjid pangharupna alabatan imam bawa ragamu selagi hidup ke masjid sebelum ragamu digotong ke masjid orang cerdas dia akan pergi ke masjid sampai tua bukan menunggu tua baru ke masjid ingat kawan masjid bukan markas aki-aki betul maka jaga sholat kama qala Syahrul cicing aing keur usaha dengekeun aya nu dirayuna kalaka olohok begitu lain ieu mah nu boga ceuringan BPD doang meureunnya atuh heuh aya ge kadus dengkek kadus mah kapangarasa bapa kadus pangaresana bapa kadus anu sayang
anu mana pangarsa pakadus anu sayang hoyong tepang eta hoyong tepang pangarsa Bapak BPD anu pangabagurna sok enggalakeun pangarsa pakadus atuh lamun pakadus teu boga duit nginjem heula ka BPD geura enggalkeun pakadus kaburu eta kaburu lak-lakan aing nolol oh iya pakadus iya oh horeng pikarunyaunnya nuhun pakadusnya yang ongkos balik aya Allah pokoknya pakadus muah pakadus pokoknya mah sarang heo BPD sarang tawon nu hajat mau kahayang haturan pangarsa Bapak jahat nuhun jelema teh eutik-eutik seuri cager henteu kita ku indung manehnya saha ieu ih oh Rosalinda nuhun aing mah BPD nepi ka subuh daek ieu mah naon Mang Jaja cungar cengir nya bos WP ti nyawer hi nya bebas pokokna mah Ustad mah ulah pipileuweun nyawer ulah Ustad mah karunya cok Ustad mah karunya aja karasa ku aing nya masyarakat aing tah beuki ka Ustad ai barang bere huara rese kada dipenta udunan meuli karpet kumaha cak ece pindah sia ngajina cenah sahaya oh Mama Lini oh indungna Lini di dieu horeng iya indungna gempa teh iya meureun moal Bo dangukeun salat masing dawam kadelali jaga asa moal mahi keur ngahontal surga salat nu mana ieu urang nu mahi keur ngahontal surga nu mana coba naros ka ibu-ibu ka bapak-bapak nu sok salat di imah cok eta urang salat di imah loba husul loba malaweung loba malaweung sok kakarege ukur ece so takbiratul ihram Allahu akbar datang budak jeung babaturana brom setoran he eta indung siapan kaganggu salatnya batur keur maca doa iftitah inna sholati wa susuki wa yamaha
kaganggu salat. Ih, batur keur salat kaganggu. Coba eta eueuh salat di imah, bapak salat di imah loba husu, nah loba malaweung. Malaweung komo bapak salat bari jeung aya Persib. Hayo rek kumaha coba. Sok Mang Jaja. Ulah jongar cengir haram jadah. Sok. Cek Mang Jaja, Mang Jaja eueuh ka masjid, eueuh cenah keur nonton bola, hore jeung ustad nonton adalah. Leuheung eta mah eta, ieu mah tahlil nepi ka bangkrut. Cek nu boga imah cenah tahlil arek moal cenah tahlil ieu. Aing hanas nyeun dahareun loba. Dahareun mah dahareun dikumpul-kumpul, darek tahlil teh ya. Horeng eueuh ustadna keur nonton Persib. Oh. Nepi ka diteang, sanu ngajakna Mang Jaja. Borang di dulu horeng aya RW ge aya. Oh. Horeng nontonna di imah BPD. Eta horeng berarti pangheulna kana neraka BPD. Tuh. RT mah ulah karunya. Ulah RT mah ih sakitu ge hirup batur. Ih, yo kadus mah kadus capek atuh maklum, kadus mah bogeun bengkok. Barang RT boro bengkok bengkung. Karunya Pak ulah RT mah ulah. Heeh, usting RT mah antep. RT mah sapaeh-paehna we kajeun. Rek kumaha pokona mah atuh sakitu ge uyuhan hirup teh aing mah terus serang teh teu hayang di kita jadi teu hayang aing boro-boro jadi RT jadi lurah ge embong aing mah mending jadi mau balik gitu atuh hayang mau balik mah melak cau unggul sajam asa melak pare ukur saputing oh eta ge mun mikir nu hajatna gitu. Ih, cek nu boga ieu mah, ieu urang tahlil jadi tanaon teuing jauh usah potong-potong acan. Di daguan tos magrib jabar remis-remis teh heueuh. Daguan isya eueuh. Setengah 8 eueuh. Jam 8 eueuh da keur lajo Persib can anggeus. Oh, barang datang boga ieu mah keur eak-eakan beu. Wah. Keur tegang-tegang kieu yo rek asupan eta Persib ari gaya bagtet datang eta lain nu boga imah datang mayit lagi datang nyusul cek nu paeh rek tahlil moal sia kabina-bina teuing cek mayit sia kos moal modar wae hayu bubar oh. Cek RT untung aing teu lalajo anjang heeh salamat RT mah tapi isukna paeh teh bo eta kade urang salat di imah rek kumaha coba yo ih jadi bisa urang husuk mah matak mun hayang husuk berjamaah bapak hoyong salamat bapak ibu hoyong salamat dangukeun di akhirat aya hiji kondisi aya naon cenah Bu elak sagedeng heuh da huli dahareun mending nginum we geus oh cenah coba Mang Enjen ngomong cenah abi ngepen ka ustad nya ngepen ka aing mere cai herang atuh iya herang disangka banget aing jika cupang meureun Pak Haji prive ge aku sing iki rak gelem Pak Haji
Sing gelamku ya Indo Cafe ngono kok. Ngono. Disangkan aing teu bagi Indo Cafe meureun. Lain kode saya teh aing mamenta. Tuh aing memang enjan ditakiih ka aing meureun. Khususna keur lalaki. Khususna keur Pak. Bapak. Bedil geura ya. Pak. Khususna keur lalaki. Umum keur ibu-ibu. Sok catet. Waruwiya idza kana yaumul qiyamati ya'ti qaumun fayakifuna ala sirati yabkuna. Dicaritakeun, diriwayatkeun isukan dina poe kiamat bakal aya sakelompok jalma datang ka hareupeun jembatan Siratal Mustaqim. Tuluy kaayaan eta kaum teh ceurik bari nalangsa. Hei. La ilaha illallah. Ieu aing keur nyaritakeun kabina-bina teh entin sia teh. Si eta moal cager di ruqyah moal. Kudu di rukmini si eta mah. Ieu keur nyaritakeun akhirat ieu. Tin ulah ngacak-ngacak lagu. Idza kana yaumul qiyamati ya'ti qaumun fayakifuna 'ala sirati yabkuna. Di mana-mana datang poe kiamah, pada hari kiamat engke aya sekelompok kaum datang ka mana? Ka hareupeun jembatan Siratal Mustaqim. Bari kaayaan eta kaum teh ceurik alabatan budak hayang nyusu. Apal teu budak hayang nyusu cirina kumaha? Nya, budak hayang nyusu kumaha cirina? Kitu lain. Pokona mah pinalang saeun ge ngandung harti. Pinalang saeun. Ceurik eta kaum teh, saking kunaon? Jeung ceurikan naon? Ditanya ku saha? Ku malaikat. Fayuqalu lahum jawizu 'ala sirati. Cek malaikat, hei kaum, geura lempang aranjeun, geura niti, geura ngalewat ka jembatan Siratal Mustaqim. Cek saha? Cek malaikat, kumaha eta kaum ngajawabna? Fayaquluna, ngaromong eta kaum, nakhafu minan nari. Yoh malaikat, kami teh sieun ku seuneu neraka. Lantaran ku ngaguruhna ge soak hate kami, ku ngaguruhna ge lingsem kana hulu angen, lantaran kami rumahasa apal kualitas amal kami, ulah wae kabeh amal, salat we heulaanan kami leuwih nyaho kawas kumaha salat kami. Jabah heula teh kami di dunia tukang ngangge-ngangge salat pira kadar eleh naon ku Persib. Atuh bapak nonton hayang, sholat hayang, bawa ke Pangimbaran, pindah kunaon? Atuh puguh-puguh pun ke neraka kabeh meureun. Bo, tuluy eta malaikat teh ngomong, kumaha cek malaikat? Fayaqulu Jibrilu, maka ngucap Jibril ka itu kaum, kaifa kuntum tamurruna alal bahri. Hei kaum, kumaha anjeun baheula keur hirup di dunia lamun rek nyabrang ka laut? Cek malaikat Jibril, hei kaum, ari baheula hirup anjeun di dunia lamun rek nyebrang ka laut kumaha? Cek malaikat Jibril,
pok itu kaum ngarucap kumaha ngucapna eta kaum fayaquluna ngaromong itu kaum pok teh kieu bisufni kami ngalewatan ka laut teh make parahu make naon cenah bisufni kami ngalewatan ka laut teh nyebrang lautan teh make parahu fayuta bimasjida kanu yusalluna fiha kasufni maka eta malaikat Jibril ngadatangkeun masjid supaya eta masjid bisa dipakai parahu keur nyebrang jembatan Siratal Mustaqim. Bukti eta masjid teh sok diparake salat ku manehna berarti kakak nu tara ka masjid mah moal diajak tong hayang milu sorry ye kade Bang Jaja Pak punten urang rek naik kareta naik mobil ya kudu naon kudu meuli tiket kudu mayar maka tiket urang bisa naik ke masjid keur nyukang jembatan Siratal Mustaqim anu ngahaja didatangkeun ku malaikat Jibril keur nyalametkeun jalma mukmin nu sok ibadah ka Allah di dunia adalah jelema-jelema nu sok nyesakeun waktu keur hirup di dunia daek berjamaah di masjid. Jadi jelas lain masjid nu butuh urang nu butuh masjid. Jelas lain masjid butuh urang tapi urang nu butuh masjid. Iya aing nyarekan saya sebenarnya. Sehingga eta masjid didatangkeun ku malaikat. Nah, bukti eta masjid teh sok diparake salat ku eta kaum, maka kumaha eta kaum teh fayar kabunaha wa yamurruna ala sirati maka naraek eta saha kaum teh ka eta masjid teh seolah-olah naik kapal pesiar. Oh, jelema celak bungah geus aya di luhur parahu. Urang rek aya banjir bah, rek aya bencana, aya penyelamat. Bunga tante bayangkeun ku ece ulah ngabayangkeun masjid kawas kitu tapi bayangkeun ku ece masjid teh keur ngapung di tengah lautan seuneu anu eta seuneu teh bakal ngudag ka jelema anu tara salat. Pak anu sok salat ge nu sok salat teuing salamet teuing henteu komo nu teu Pak Kadus molor henteu matak bisi Pak Kadus supaya teu katanyaan isukan di akhirat nyesa sabaraha tahun jabatan ayeuna. Ayo ajakan masyarakat salat moal sia ulah ngehesekeun aing sia di akhirat teu salat sia moal cair di MBG. Kumaha cek Pak Kadus tong dibere Mang Dedi mah naon kitu tara berjamaah lain berarti urang licik ngabina tarbiyatul amal tarbiyatul akhlak supaya darae ka masjid. Sing ingat baheula urang keur hayang masjid ngabangun proposal di alung-alungkeun. Oh, encan urang nande nyair di sisi jalan. Matak lamun peresmian teh di ngaranan Masjid As-Sairiyah. Sok nyair di mana? Di jalan. Bari kitu ge licik. Ai can jadi mah masjid mentaan kamu sapir di jalan ai geus jadi dikunci koplok. Oh. Bo karunya ka salaki henteu? Karunya ka salaki henteu? Bejaan salaki. Pak, naon? Cokot, barokah cokot. Di mana? Di masjid. Jung bawa ka imah ka dieu. Lantaran naon? Mamah teh sieun papisah jeung bapak. Sieun papisah di dunia boro di akhirat di dunia ge bapak mamah mal nalangsa kumaha cek Mang cek teh Susi kumaha ya Kak Jen
nu kasep maloba tapi mamah mah ah kakak mamah mah dedeh kakak embong mamah mah pisah di akhirat boro-boro akhirat dunia mamah lamun bapak can balik lingsem hate mamah tidaikeun sare lantaran bang barat dina bang baru ngajedog aing sok poho kulit munding eta kahujanan sangsara pinuh kabingung gulang-guling ngan sorangan gulang-guling eta gulang-guling hasolali wa owae asolali sip berarti orang edan kabehan atuh maknya aing doang nu edan tuh cacak ieu edan kabeh Pak BPD cacak urang edan kabeh Pak BPD Pak Kadus sugema kana hate komo lamun urang lembur ieu taat kabeh abong lamun teu leuwih sugema so ka masjid kabeh lalakina mun aya salat di imah berarti setruk so ayo aing mah nyaho nu can salat isya ge nyaho aing mah so miring kopeahna dihadekeun ka nyahoan ku aing ibu hoyong salaki salamet salaki hoyong kabawa parahu di sukan di jembatan Siratal Mustaqim hoyong ingetan salaki Pak singgarunya ka mamah singgarunya ka anak singgarunya ka baru kitu aing ngomong ka salaki ulah sok bari make urat ieu mah euceum mematahan kumatahanana ka salaki ngan bibirna meuni hapi omongeun nita sholat mah kun nita sholat eta euceuk ka salaki ngan kawas kieu bibirna teh ya nuhun saya mah ngadagoan anggeus atuh heula ja aing karagok atuh diantep ku aing ga duit atuh dicokot ku aing kagok balikan deui tah nang ning nang saya ieu sa teh iroh ieu nya tah geuning lain ti tadi nuhun Mang Jaja moal nuhun pangarsa sing soleh budak teh nya sing soleh anjir tenang tukang son ulah molotot wae heula anjir dolang tukang son heula hejo mata oh tah nuhun pangarsa nuhun noleng nang maroal bisa rek mulang heula cung dagoan bo lamun ibu rek nita salat ka salaki ngingetan salat ka salaki sing alus bahasananya punya ameh salaki sugema ameh karasaun ka nyaah ibu teh coba eta ibu ngomong ka salaki pak cek aing daripada kitu mending salat kolot-kolot eling moal salaki daekeun ka masjid moal kalah pas saya atuh masih aing cekek ku aing sakalian kumaha cek ibu kieu kuluna ngomongna ka salaki pak
Ibu ngomong tapi melasun teh, melasun. Pak, ya urang mah jelema teu boga. Urang mah jelema teu boga, Pak, kudu ngarumasakeun hirup. Ya urang mah harta teu boga. Duit teu gablek. Ya kumaneh teu usaha. Geus. Asa arasa diwakilan cenah. Oh, berarti salaki ece teu ka masjid, heeh. Kumaha cek ece? Pak. Ya mamah rasaan mamah ieu, mamah mah. Asa urang hirup teh asa rek pibagjaeun, Pak. Ya bapak atuh usaha mah eukeur. Kitu. Nya ge teu mata ngabeungharkeun, asal barokah, Pak. Ya mamah mah embung pepisah di dunia, boro-boro di akhirat, di dunia ge embung mamah mah. Sing karunya ka barudak Pak lalu tikeneh. Mamah mah unggal peuting teh aya bari nyusuan si ade teh. Nalangsa. Komo nalangsa nama eta lamun keur nyusuan bapak. Atoh euceum mah da licik. Aya budak 2 tahun disapi. Aya bapakna nepi ka ayeuna teu disapi-sapi. Atuh teu susi puting-puting iweur nengan pentil. Cek teu susi budak. Ka mana pentil aing? Eueuh kolong ranjang Allah. Kolong meja Allah. Barang ditinggal isuk-isuk nyelap we dina huntu Mang Enjen. Matak salaki ibu sing kabawa tangke dina jembatan Shiratal Mustaqim. Amin. Matak Mang Enjen sing kabawa ce Susi ka jembat ka mana? Ka masjid. Naik masjid. Naik ka masjid ngilu tumpak. Gitu. Makana titah salaki, Pak, ka masjid sekali itu karunya ka anak gitu. Ih. Ulah sok ngedul-ngedul teuing karunya, ai karunya mah ka mamah jeung ka anak-anak. Geus geura bae ka ditu ka masjid. Engke balik di masjid, ku mamah dibere sesuatu pokona mah. Begitu balik salaki di masjid, mah mana sesuatu buka ku ibu, preng, kumaha salaki hitam. Kulitnya hitam, tetapi pilihan saya. Nya upahan salaki ce balik di masjid nya ih euceum mah ame sumangat pan salaki ce ari karunya mah euceum ka salaki karunya ka salaki henteu karunya ka salaki henteu lamun karunya ka salaki ingetan salatna gitu Pak atuh nyiar duit kudu Pak tapi nyieun amal ge kudu Pak ja urang hirup di dunia sementara gagah eta pamajikan urang boga pamajikan mulai kitu ngomong kitu gagah eta Pak komo lamun boga 2 jadi etalah diantarana kunaon lalaki kudu ka masjid sebab urang marumasa amalna lemah rek nyukang jembatan Shiratal Mustaqim sosoranganan teu bisa Pak urang mah paur sieun mantak isukan usok berjamaah mah didatangkeun masjid ku malaikat Jibril keur nyukang jembatan Shiratal Mustaqim. Teruskeun nu kadua nu kudu didawamkeun di jero imah teh adalah maca Quran sebab eta maca Quran teh engke bakal nyafaatan di poe kiam oge bakal nyafaatan di jero kubur man aroda ayan jua min adabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a saha jelema nu ngarepkeun hayang salamet di jero kubur salamet tina siksa kubur fa alaihi ayyulazima maka wajib ka manehna ngadawamkeun salat 5 waktu nu kadua wajib ngadawamkeun maca Quran tetela euceuk sadar-sadar engke geus nyangkere dina jero taneuh geus nyangkere di jero kubur cuang cieung sorangan ayeuna mah euceuk di dieu betah teu betahna mah lobaan ieu ajaran isuk-isukan geura kakak isukan nyengcele dinya sorangan geura betah moal so sanajan poek ge di dinya aya cahaya beh dieu di jero kubur rek naon nya angan
di jero kubur rek saha nu ngaluludeung rek saha nu nyaangan moal aya nu ngaluludeung moal aya nu maturan kecuali amal urang anu didawamkeun hiji dawam salat 5 waktu dua dawam maca Quran matak nu katiluna dawam sodaqoh naon cenah bo dawam sodaqoh nu kaopatna dawam maca tasbih eta 4 rupa kudu didawamkeun keur saha jalma nu hayang salamet dina siksa kubur kama qala Syahrukan. Langsa di alam barjahna arifek di dunia teu salat duh paroek di jero kuburna arifek tadina teu salat arifek tadina teu salat salatna ulah pegat komo lamun istiqomah sok berjamaah mun kaduga sodaqoh kabaraya istiqomah maca Quran jeung maca tasbih opat perkara nu nyaangan nu ngalegakeun di jero kuburna duna langsa di alam barjahna hari pek tadina teu salat duh paroek di jero kuburna hari pek tadina teu salat hari pek tadina teu salat tante rausan tante tak matak mahal ya aing mapan segala bisa iyo aing mah India hayu baheula teh zaman si Asrof zaman si Sunil Seti Anil Kapoor Ajay Devgan Sanjay Dutt Gopinda saharukan film saharukan teh baheula teh ya si Sri Devi nya nya kunaon Pak BPD abdi pinter nyanyi India baheula sakobong jeung saharukan gitu tong kaliwat salatna ulah pegat komo lamun istiqomah sok berjamaah bagja jelema nu bisa ngajaga salat berjamaah berarti eta ngajaga keberkahan hirupna pamajikanana jeung anak-anakna insyaallah barokah amin. Mun kaduga sodaqoh kabaraya nu kadua sodaqoh bu kade ibu ulah mamatahan koret ka anak yuk sumputkeun tong dibere
Aya nu kitu aya. Bedil. Ya, boga dahareun teh ulah ditunda dina kulkas. Sebeuheun moal kulkas ja. Biye nu aya. Atuh boga dahareun teh Susi. Susi. Amang yu. Boga dahareun teh Susi anteran ka baraya, aya uwa, aya bibi, aya dulur, aya lanceuk. Sok anteran. Ka sanitahna ka anak, bejakeun ka anak. Tak iya anterkeun ka uwa, da eta teh uwa dede, tak iya anterkeun ka bibi, da eta teh bibi dede. Lamun dede ngalunjak atawa dede suul adab kanu jadi uwa sarua jeung ngalunjak ka mama. Ulah nepi ka kolot paeh, pareum obor, anak teh nyaho dulur-dulur acan. Da urang musalah, moal anak musalah, kolot nu teu ngajejekeun anak nepi ka pareum obor, matak bejakeun kanu koret. Bere supaya meh ke teu hese boga pangabutuh loba nu mere, bere da moal rugi, bere da moal rugi, mere ka bapa, mere ka emak, mere ka bapa, mere ka emak, mere ka bapa, mere ka emak, mere baraya, mere tatangga. Yo misalkan dibikeun kame pantos eta teh tur bener pisan kancida maneh jeung kabina-bina koret jaga ke kaduhung bisi hanjakal bari tong kapaksa mumpung aya bari tong kapaksa mumpung boga teu kawace ode meuni gaya teu kawace ode meuni gaya ulah loba gaya ulah loba gaya lo bantuan aing lain keprok. Ulah loba gaya arek moal arek moal ulah loba gaya ulah loba gaya ulah loba gaya ulah loba gaya mata kuring mah Mang Jen kuring mah kitu mematahan ka budak teh nyemun misalkan mulang ceramah ya menang dos ya misalkan imam misalkan dengekeun sia teh iya misalkan mulang ceramah ya tah begitu dibuka bagasi teh aya dus nya mata ge keur balik mah eta oleh-oleh wajib mah henteu kan kudu aya. Hole nya hole teh hole dibawa saeutik ge ole dibawa di oge ole tos jaba mah kudu aya he ole canda keberat oge ole canda keberat oge ole candak da demi anak atuh sabar hayang geura merehan tatangga baraya tong joledar tong mikiran hayang kagantian deui penting mah bungaheun kabeh oleh baraya ge tatangga bere oleh kabeh berean urang boga oleh berean dulur berean tatangga betul berean tuh ce mimin ce wati ce kokom ce entin ce nunung ce eha Mang Dedi Mang Asep Mang Rohman omat eta kabeh kudu kabere kade tong poho kitu kuduna bisaan aing bisaannya atuh meureun aing menang ngapalkeun saminggu aing melaan ku pamajikan dicarekan gawe kikituanan cenah cicing ca aing keur latihan emang reka mana si entin puas mencerikon ngeus lir ini mah seuri nya hitut saya tama cicing ca aing rek ieu pengajian di mana Kuningan Lur Agung acara naon hitanan maknya cenah pengajian nyanyi we hayu ih sia mah teh nyahoeun piduiteun da Pak Ustad da ngaji mu tablik zaman kiwari mah ya teu kawas baheula pengajian tablik kawas ayeuna dibere mau balik nu cager gering jamaah sok gerak ayakeun muludan rajaban bere mau balik nu cager nu ngaji bener-bener ngaji gering jamaah teh kararieu
kos kotok muyung menang 5 menit Noel eta teh yuk kemana kiih tapi kiih nanti di imah wah tuh balik deh itu haram ya wah wah malip ya jalan teh ayo aja kemana teu rame ayo RT tanu gitu provokatorna aluk-aluk aing udunan gede nyoki mah geus we si kukut cenah kos nu heueuh bo bo jadi kade urang sodakoh teh lain keur nyenangkeun batur tapi keur nyenangkeun urang isukan di jero kubur mantak nu kira-kira manfaat ayo naon nu bisa dibikeun nah aing mah dahar da teu gablek kebon teu boga geus we tah kop salaki aing jeung maneh kitu geus kop salaki aing keur maneh sok sia beh kenca aing beh kanan sok atuh cek geus pugu-pugu urang pas aja salaki sia pencet nu kenca aing mencet nu katuhu kelenger tah salaki bo bo nu kaopat terakhir nu matak nyelametkeun di jero kubur teh maca tas beh eta urang maca tas beh ce gede ganjaranana bejakeun ka salaki pak cenah ge kadi gerak pak kadi gerak naon 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 mere beja buruk naon yo cenah ge naon cenah ge cek saha cek ustad naon yo cenah ge lalaki lamun beres salat Jumat saha jelemana beres salat Jumat maca tasbih 100 kali subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi ba'da salat Jumat 100 kali maka 1000 dosa nu salaki ece dihampura 24.000 dosa nu indung bapakna insyaallah dihampura. Itu cukup amin ku sia bejakon amin cuma teu bejakon atuh lain amin aya salaki teu gablek boga salaki henteu ek naon amin atuh sia ih aing geus meta tuh kadus penta Pak Kadus naon penta geus Pak Kadus pokona mah nyieun program engke bulan hareup kawin masal ulah sunatan masal wae atuh kawin masal geus ayakeun karunya tak aya janda KTP beh dieu aya janda KTP aya kolot tapi pulen jadi karunya kasalaki karunya karunya kasalaki ente lamun karunya kasalaki bejaan pak eta salaki sok Jumatan tara amin salaki batur Jumatan ieu ngusup sok Jumatan salaki tara sok Jumatan tara poe naon di poe Jumatan poe naon Jumatan bejaan salaki ece lamun salaki poe Jumat siapkeun ku ece bajuna kokokna sarungna pecina sajadahna jeung duitna 2.000 atuh jakarunya salaki gagar teu moal duit batur api-api sare we lantaran aya kenceleng ngalewat jak mindahkeun kenceleng mukul mah isin karsa ku aing mah ja bere 2.000 umbar isin gitu yo pecina, yo bajuna, yo sajadahna, yo sarungna ku ece duit 2.000 gitu atuh nya atuh aing nyaho ieu aya ka surga hayang maneh mah aya sedekah sarojeng kiih ka WC
Bo, bo, atuh hayang salagi ka surga. Atuh ulah 2000 makelanana. Atuh cek malaikat, he si arek ka surga rek ka WC. Atuh jah kiih di pom kudu mayar 2000. Maknya ka surga sarua jeung ka WC. Aneh. Aing bieu tadi Panawangan kiih. Mayar 2000. Ngan ngai ngodok duit 5000 mangnya. Cenah pulona kiih deui aing ka jero. Bo, Pak, emot keneh henteu, hiji dawam, eueuh cek aing ge. Hiji dawam, sholat, lalaki berjamaah, awewe di imah, lalaki berjamaah. Nu kadua dawam maca Quran, nu katilu dawam sodakoh. Sodako eta panggede nama ka keluarga. Kakak mere duit ka indung, mere ka bungah ka indung, gede ganjaranna. Memeh budak yatim ge indung heula. Mang Jen indung. Atuh aya mehna mah kotbu nyeblak segala rupa. Atuh ari indung ada kekeset. Indung heula. Terus ka sadeu ka keluarga deket, keluarga deket urang, adi lanceuk. Nya ieu beungeut tulunganan mah tulungan. Lamun beungeut cekekeun cekek. Itu. Urang sedekah ka eta kakak sedekah, ka dulur leuwih utama daripada ka yatim mah heula. Ka dulur heula. Terus ka dulur ka karabat dulu jauh. Dinya kakarak tetangga yatim kadinya pek iya mah bere yatim aya dulur atuh engkek we dulur ngundang yatim ka imah yatim seubeuh aya dulurna emah atuh aing ya kamari mah asa dosa ce. Asa dosa kamari mah. Atuh cek aing, he kunaon tukang kibor ngaleh-leh we cek aing. Tukang kibor ngaleh-leh. Barang ditanya ka aing, he maneh kunaon carek bae? Lain eueuh ka. Boro-boro maneh aing ge eueuh. Bo, kade. Jadi sedekah eta urang kadu deukeut heula. Emutan salaki teh ka berean si emak gitu. Nya, berean si emak. Si ade, si aa tuh berean, aya pantes mah dibere gitu kan. Kecuali lanceuk urang, adik urang kondisi ekonomina saluhureun urang. Kakarak eueuh anu sejen. Kartos teu. Terakhir maca tasbih. Kahartos mana wi, Pak? Ibu kahartos, Bo? Atuh geus saya kaharti mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.